صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah urang muji syukur ka Gusti Allah ehingna dugi kadanget ieu urang masih keneh dibere sehat jag waringkas pikiran orang normal hingga ku sehat etalah orang bisa ngalaksanakeun puasa. Alhamdulillah akhirul cak nu teu puasa kanyawan teu nyai moal di jero majelis pemalayan nyaho sieun puasa sieun sebab ngarokok ngopi teu dina hayangna isin ya, jadi anggap puasa kabeh ya. Alhamdulillahirabbil alamin nu mantak paruasa kabeh lantaran dibejaan ti awal nagi ma min ayamin malu fiha ilallah min hadhil ayam yakni ayyaman tina poe-poe nu leuwih dipake karesep ku Gusti Allah batan poe 10 poe memeh bar beuh eta mah poe pokoknya 10 poe beda tanggal lebaran di tanggal hiji datang ke tanggal 10 eta mah geus pokona mah poe anu dipake karesep pisan ku Gusti. Ih pokona mah beramal dina 10 poe eta mah ngaleuwihan ti amal-amal nu sejen diperhatikeun ku Gusti Allah 10 poe urang kan ti poe naon gara Bo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Libur. Masya Allah dari para 10 poe Kanjeng Nabi ge Kanjeng Nabi awalnya makan nanyakeun sakadar poe arpa tapi ternyata Kanjeng Nabi nambahan jeung poe tarwiyah bahkan aya riwayat puasa di tanggal hiji Kanjeng Masya Allah kacida pisan untungna jelema nu puasa di tanggal hiji aya kaakuran jeung Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ditaros ku sahabat mayah miluka ala syami hadhil ayam ya Rasulullah naon sih nu ngajurung kana puasa dina poe ieu tanggal hiji sampai tanggal 1 oh cak Kanjeng bi abi kalawan bapak ingsun bahasa Kanjeng
ya mun hayang apal ma innaha ayyamul masyair wa ayyamul hajj poe ieu teh poe syiar tanda-tanda keagungan agama jeung poe-poean haji urang geus memasuki bulan haji berarti ieu geus lain lalaga siap-siap nu ka Arafah pokokna bae teh geus sibuk deuk ka Arafah. Alhamdulillah di Indonesia mah tahun ieu mah ya seperti ieu lah eueuh masalah nu bermasalah mah anu nahan urang mah teu bermasalah anu nahan teu ka Mekah bari geus sarariap nu deuk ka Mekahna ieu nu bermasalah ke di akhirat sidang karena COVID-19 masalah tinggal bener jeung teu we kayaknya di hareupeun Allah. Aduh, aja bener itu salamet. Aja itu bener, atuh mudah-mudahan salah betul. Atuh itu gua aja da we di akhirat. Masyaallah, urang mah teu kadorakan teu naon. Urang gua itu munggah haji, henteu doraka jeung urang mendaftar henteu naon teu. Duit teu boga pan urang. Nungguan kebal pan. Ya. Nu jelas lain masalah etana ialah ayyamul masyair wa ayyamul hajj. Ya Allah. Kangjeng Nabi fa innalaka bi kulli yaumin tasumuhu adlam mi'ati raqabatin wa mi'ati badan wa mi'ati farasin yuhmalu 'alaiha fi sabilillah. Sanyanyana tetep ka anjeun setiap poe anu ku anjeun di puasaan ente puasa ti tanggal 1 sarua jeung ngamerdekakeun 100 abid. Masyaallah urang eueuh abidna ge kumaha ge karyawan singlu di merdeka-merdekakeun teu meunang gawe dirumahkan karunyaeun geus pemerintah ulah digarawe sia capek cicing bedi mah nya deudeuhnya ka maneh tah karunyana pemerintah teh sampikeun ka karyawan ge dipulang-pulang dibentuk deudeuh jeung nyaah ulah digawe capek jenting teu da harga asa masuk aju lanjut kitu biasa bae sih ye dedeh jeung nya datang tadinya pemerintah ngurusan rakyat teh mantep hiji ngabandingan 100 kaula dua ngabandingan jeung 100 onta 100 kuda anu dibawa perang sabilillah. Masya Allah ganjaranana. Pokokna geus du puasa mah urang geus naon garang-garana muyah mayeh ku ganjaran. Tinggal nu teu puasa waduh kaduhunga mah cenah. Sugan teh teu kitu cenah ganjaranana. Aduh engka bulan haji hareup oke nih ieu ge can anggeus tuh ya lantak ge ya Allah iyalah kehebatan ganjaran puasa di jero bulan haji di mana datang ka yaumut tarwiyah. Nah
ieu mah palaka fiha adla alfi raqabatin sarua jeung ngamerdekakeun 1000 kaula engke tarbiyah tanggal 8. Nah eta bae geus hajar geus alfa badatin 1000 onta wa alfa farasin 1000 kuda malu alaiha fisabilillah anu dibawa dipake perang sabilillah tah tarwiyah geus isuk teh kudu puasa geus isuk gebet tanggal 8 nya atuh geus mulayan ti kuari bae mulayan kajen lah aing macana ieu aing geus ngadahar uduk ge mulai geus ti kuari geus ulah dahar ulah nginum datang ka magrib geus diganjar henteu pan dahar henteu ya Allah lamun can ngadaharna naon bisa di teh can ngadaharna naon uduk encan kupat henteu masalah mulai kuari kopi doang cenah jeung katimus 5 bah budak atuh apa ngelekeun uduk jak katimus sok boboda kieu pan ya Allah ya Rabb geus isuk mulayan genep Senin 7 Salasa Rebo Kamis kumaha sih aing ngitungnya tah Rebo masyaallah eta tarwiyah tanggal 8 fa iza kana yaum arfah di mana datang ke poe arfah alaka fiha adla alfi raqabatin tiklanana 2 lamun tadi 1000 onta 1000 kuda ieu mah 2000 raqabah 2000 badanah 2000 faras malu alaiha fisabilillah ya Allah mudah-mudahan orang kabehan dibere sehat dibere jagjag dibere daek deui ngalaksanakeun ibadahna loba nu sehat tapi biasa bae loba nu setengah sehat tapi bisa bahkan aya nu gering puasa teu ngeunah sagala rupa parait cak geuna geus nu gering dahar henteu nginum henteu puasa henteu panen gering ye urang gunakeun hirup urang pake ngabakti ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang keur ngabahas masalah kurban patali jeung waktuna hukumna enggeus syarat-syaratna geus beres kuari hukum kuari waktu wa yadkhulu waqtuha jeung asup waktuna ngalaksanakeun kurban teh idza irtafa'ati syamsu di mana geus luhur panon poe karumin kira-kira ukuran satumbak. Ukuran satumbak teh ukuran sama sapangadeg urang bari ngacungkeun leungeun. Eta ngaranna satumbak perang. Namun baheula mah masih kene araya di unggal masjid mun khutbah tungkeunna make tumbak. Nah, eta teh di samping jang supaya tatagenan
oge eta teh tanda kaluhuran Islam. Pakai tumbak. Cek. Anu pertama khutbah moal ngageleong pan makanya kalau eta mah. Anu pertama mah kadang-kadang nyana ge wayag-wayagan, buku naragag. Ayo kalau eta tegepetek. Luhurna aya tumbakan lencos. Nah, eta luhur baheula mah kitu. Eta teh ditinggal para aulia Allah. Mantap. Di urang di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten make tumbak. Anu nanyakeun baheula Muhammadiyah. Muhammadiyah kan teu makekeun Muhammadiyah mah. Biasa bae nya Prostromo. Barang nanyakeun dah. Kabeneran keur khutbah digunakeun. Pak, kenapa sih itu pakai tumbak? Apa sih gunanya? Langsung diangkat. Gunanya untuk nojos kamu. Nah, dulu lompat sama Muhammadiyah. Can kungsi anu. Kirain gak begitu jadinya. Masya Allah. Ya. Jadi ukuran sapangadeg urang jeung sapangawe. Urang muncul panon poe tadi kulon apa di wetan? Asyah. Benar. Nama geus deleuban ka kulon bae kiamat sia. Tah wetan. Lamun panon poe geus sapangadeg tek eta garana qadruhi. Eta geus siap teh di dinya tah. Waktu mencit teh. Cek mazhab Syafi'i. Eta teh lamun cek ahli palak mah geus ukuran waktu duha. Aya dua sugro, aya dua kubro. Namun urang make takribul maksud bakal apal. Ieu mah geus sakitu tah. Nya. Sumamado qadrokataini wa khutbataini khafifataini. Tuluy ngaliwat ukuran salat 2 rakaat jeung 2 khutbah anu singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Salat 2 rakaat singkat, khutbahna 2 singkat. Tidinyalah waktu mencit geus dimenangkeun. Hiji berarti ukuran waktu duha. Waktu duha teh atuh jam genep seperapat ge eta geus masuk. Kitu keneh 6:30 geus leuwih afdol. Urang lamun neuleuh ka itu 6:30 teh geus luhur. Kuari mah lantaran loba bangunan teka ciri panon poe teh munculna. Baheula mah kan diri bangunan, kubelah itu sawah. Urang asal ka ditu katempo panon poe teh muncul. Nah, jam genep eta geus muncul panon poe. Nya tulu syamsi. 10 menit kemudian ngaluhuran tah. Seprapat sapangadeg. Panon poe. Gawe mah urang kuari ieu nya. Macul henteu, tani henteu, ka kantor henteu, ka sawah henteu, di pabrik di PHK. Geus bandingan heula panon poe sukan. Coba saya mah. Coba cek kiai coba nya. Ayo kawetan cenah heula kitu. Gudang sare teh langsung bakal cek pamajikan ka mana Kak? Ngabuktikeun ngaji cek kiai kamari neuleuh panon poe aing nyaho. Atuh mandi heula loba omong sia. Tahan mandi segala naon ka aing. Biasana ge aing mandi ke jam 7, jam 8. Biasa mah tas subuh teh gegeran teh mandi-mandi acan. Panon poe ka ditu aing nyaho jam 6:30.
begitu panon poe sapangadeg tambahan 2 rakaat salat singkat jeung 2 khutbah anu singkat beres eta bencit. Oh ya Allah ya. Mazhab Syafi'i. Tapi lamun luar mazhab Syafi'i mah Maliki, Hambali, Hanafi beda. Nyana mah asal muncul panon poe teu kudu manta salat. Jadi seperti etalah. Tapi urang mah mazhab Syafi'i kudu ba'da salat. Ba'da salat lamun di lembur wanu salat ieu mah di urang mapan loba nu salat di masjid, di mushola, di lapangan, ambalaya bari kijasa salat di urang mah hebat mun teu lockdown mah tetep teu meunang. Nah ieu mah keur carita di urang mah pohara ngeunaheun kan ngeunaheun teh ka masjid salat mencit di hiji tempat ari hewan aya aya salat henteu. Hewan teh bagus kitu teh. Aya salat henteu tapi aya korban mah endeu kitu. Tah eta teh kumaha? Ukuranana kan cek tadi ge lamun nu salat bageunah salat khutbah beres salat berarti benci beres khutbah. Ieu mah di hiji lembur hewan loba korban tapi aya salat henteu. Tuh loba kita masar wajeng ke naon coba babadean anu dipake karesep ku Gusti Allah anu dipake ka bendu ku setan naon coba kasih jawabanana kabeh ya salat puasa zakat bener dibalikeun naon nu paling dipake karesep jasa ku setan pake ka bendu ku Allah ya babari kene ya mabok ya zina ya judi pasti gitu kan jawabanana. Hiji deui, naon nu dipake ka bendu ku Allah jeung bendu ku setan. Nah, sia. Iya, naon dah ayo sia. Ayo. Ya 5 juta ya. Ya, saya cepat. Ayo sia, Allah bendueun jasa, setan ge bendueun jasa. Naon coba eta? Ayo sia. Moal nyaho sia. Kawin mah masih kene aya nikahan zina jeung anak setan kosia tak kitu tah jadi sama pembina kawin zina ieu mah salah kene malah sia kudu mayar ka aing tolol kesalahan beda kawin jeung zina. Ya Allah ya Rabb Gusti. Nah ya Kangjeng Nabi di mana-mana ya jelema mencit hewan maksudna kurban tapi meme dilaksanakeun salat eta kasupkeun kana jajabur bila mun dipencet sabada salat eta jadi kurbanna teh hadisna sahih Bukhari Muslim lengkap. Walau mana bau bihi fi yaumin hadza nusalli thumma narji'u fananaru faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qabla dzalik fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli laisa minan nusuki fi syai'in. Awal perkara nu kurang dilaksanakeun dina poe ieu pertama nusolli salat 2 rakaat berikut
jeung khutbahna manarju balik fanan haru mencit urang tah kos kitu alat tela tarak mencit kurban isbaman fa'ala dzalik faqad awsaba sunnatan jalma nu ngalaksanakeun kurban sabada ngalaksanakeun salat Id faqad awsaba sunnatan meneran jeung aturan tapi wa man dzabha qabla dzalik jelema mencitna memeh salat atawa ti tanggal 9 keneh dawa tas subuh langsung memeh salat eta ma fa inna ma huwa lahmun jadina sakadar daging qaddamahu li ahli jang susuguh jajabur disebutna laisa minan nusuk fi syai'in teu kaasupkeun kana kurban ya Allah ya Rabb ari sasakala nama ieu Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim teh dakwah eureun ngajak nauhidkeun ka Gusti Allah bari jeung ku bapa ku anjeun mah bapa ku anjeun mah pagaweana nyeunan patung tina batu bari disembah ya Allah Masya Allah gitulah Kangjeng Nabi Ibrahim terus-terusan dakwah kabejakeun ka Raja Namrud bahwa eta anak muda nu ngaran Ibrahim teh teu eureun-eureun gabentaran ka raja sedengkeun Raja Namrud teh hiji raja anu ngaku pangeran mun aya jelema kadenge teu mangeranan ka Namrud panggil gantung ya Allah urusan dakwah mah tiba heula seperti gitu lain anyar ku hari lain tiba heula jelema anu dakwah ngajak nauhidkeun ka Gusti Allah datang ke perang keur teu perangna teangkeun ku raja gantung bunuh dicacag secara zahir ngeri luar biasa tapi di akhirat etalah jelema nu bakal sarareun nu bakal iring-iringan ka surga bi ghairi hisab awang surga geus muka urang mah ya nu leha-leha kieu wallahu a'lam titah puasa gajah hanteu titah korban gajah hajuna mah tungguna mah urang mah neuk nungguan korban batur bae kitu bae datang ka paeh teh urang mah eueuh bae sejak rek tampil di hareup korban aing korban perasaan tuh Kangjeng Nabi Ibrahim teh akhirna lantaran dahsyat jasa dakwahna jeung alhamdulillah karena Nabi atuh nu milu loba sieun Raja Namrud asana diantep model kos kieu mah waduh ka pangeranan aing beak beh pangeran sisieun ku jelema model pangeran geus tangkap eta teh kesekian kali ditangkap teh geus saena mah selesaikeun Ibrahim teh belum Masya Allah karim nyun tumpukan kayuna gede dibawaanana ge ku himar kayu nu paling senget adalah kayu asmara nyawa sih kayu asmara naon bodoh diasupun ke majelis tuh ya kayu asmara lamun gua riba eta teh disebutna cemara tuh itu baheula mah kayu asmara
asmara artinya sesuatu anu tersimpan di dalam hati. Aduh ya Allah. Digundukon gede gunung. Belum. Teu bisa dideketan ku jelema atuh seuneu ebrah-ebrahan gitu. Otomatis dibalangkeunana raja Kanjeng Nabi Ibrahim teh make manjanik teh ya, jepretan bandring ngon gede tenden dina kulitna tarik karetna teh nyoy dilepaskeun brus kana seuneu Gusti Allah ya naukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hasada kuli bardan sing tiis man salaman ala Ibrahim. Jam salam. Gitu asup ka seuneu teh brus ti. Lagi Nabi Ibrahim langsung di jero seuneu teh je. Bejana cenah panas jati. Waduh, tatangkalan jara radi di jero seuneu terutama anggur jeung apel. Masya Allah, maha kawasa Allah. Atuh Kanjeng Nabi Ibrahim seserian di jero seuneu. Di toelan seuneu kejana. Tiis atuh jara ge kaget je biasana panas lah ceuna mending istirahat we istirahat kerek di jero seuneu kerek masyaallah Haji Pendi mah di jero mobil mewah AC na gede teu bisa hees hutang masalahna panas aya ASEAN ge panas sakitu make AC redang Kanjeng Nabi Ibrahim mah di seuneu tiis sabalikna pisan ya Allah ya Karim cik Raja Namrud gua geus pareum seuneu tinggal ruhak-ruhakna bongkar hayang nyaho. Coba tutungna kos kumaha ya si Ibrahim. Bukan berat. Ya Allah. Kaget nu muka. Tuh, keur kerek. Sia nyokerek di sono. Kula ge teu harti Ibrahim asli apa lain. Haju tatangkalan aya cenah jero. Sia macam-macam. Ampiling sia ku aing sia. Heula tuh pangeran masuk kitu. Deuleulah tangkal anggur aya apel aya cai curcor je berang di deuleu bener kesangan ge kesang nikmat Ibrahim ya Allah maha kawasa Allah kesimpulan nama hajur dia Namrud teh bingungan Kangjeng Nabi Ibrahim Iji makhluk anu pohara luar biasa keistimewaan hese di pikiran make akal jeung otakna tiba-tiba gangje ti Raja Namrud keur marah ngamarahan ponggawa-ponggawana kunaon eta Ibrahim datangkan teh tutung sia buarahnya aya reungit nguang jasyar halangan aing sia balik deui beta reungit nguang goblok sia oh da keindit deui nguang goblok sakena ieu ai kunaon cep asup ka ceuli reungit asup ka ceuli jagirna terus reungit biasana makan ka ceuli paeh ieu mah nembus ka otak. Wah, muter di otak. Ya Allah. Ieu lain sareungit-reungit najeknya nih.
Waduh, di scanning. Di scan dia aya reungit di jero. Muter becak dokter ieu mah cenah kudu dibelah huluna. Paeh aing sia tolol. Ya Allah, Maha Kuasa Allah. Akhirna Raja Namrud terus lain deui dedeleuan dedengean rarasaan otomatis paeh bae kasimpulan. Raja Namrud Maha Kuasa Allah jelema nu gagah ratusan bahkan ribuan jelema nu kunyana dibunuh nyana ngaku pangeran asa aing hirupna tapi paehna ku reungit lawan cek Allah reungit aing Gusti hayu sia pangeran Namrud tuh ku reungit paeh tentara Allah mah deuk maehan hiji jelema teu kudu hese reungit hiji coba kumaha kitu sokna Cina asa hirup bola politik yang perekonomian asa aya di leungeun aing ceger ku Allah dibere korollah hancur hudang Amerika sarua di tengah-tengah kalutna corona di dua negara tetap Israel bakal membumi hanguskan Palestina dek direbut mentah-mentah Masya Allah teu berdaya Turki sakitu geus ngomong bae ge awas dragon tah pokona jana geus kieu kitu teh didenge ku kabehan dunia kabeh ge geus bararing sebab jauh kekuatanana kapan tapi Maha Kuasa Allah ya Allah corona memasuki Israel jenderal-jenderalna kena corona tentara kena corona kuari geus teu berdaya nu paraeh geus ambalaya Maha Kuasa Allah lawan Gusti Allah awas warijan aya kabar berita kumaha jeung kumahana mantak muncullah berita pembuatan masjid Turki iyalah saling susul menyusul saat itu lemah ia muncul terus anu arasub Islam di berbagai negara lain ratus ribuan jelema bahkan jutaan jelema Maha Kuasa Allah dengan hikmah corona diurang kuari bangunna deuk mararuncul sebab lapar jelema akibatnya muncul pemalingan iya cenah sia masuk macam-macam tugas sekolah kan mararuncul macam-macam lain justru Islam kuari teh ieu Islam keur mararuncul di Moskow di Soviet Rusia kitu harana anti Islam lain anti Islam anti agama tetapi justru dibangun sebuah masjid di Uni Soviet kurang kada ditunggu murah tiketnya di kula 50 jutaan lah ya untung saya tiket tuh aing wajar lah cuma itu menang untung sekali Gus ya boleh ya Allah ya Rabb ya udah jaritakeun perkembangan dunia mandak setahun sebelum corona akan terjadi perpindahan kurang ngarti baheula perpindahan ideologi dan lain-lain sebagainya batur geus merancang seperti eta wallahu alam kadituna gubaha kakaraker kalut-kalutna lain lalagaan kalutna dunia ieu mah ieu mah keur carita baheula Raja Namrud ngepek geus etik ka dieu teh eta jan sakumaha ke kukula dicaritakeun aslina eta mah kakaraker satai kuku nah ieu Raja Namrud modar paehna ku reungit
ironi kan jelema nu ngaku pangeran gagah aya dinya na pinter aya dinya na atuh pangeran aya dinya na julukanana paehna ku reungit eta urang kan ironi mun kitu mah paehna perang bareng jeung kitu tentara Panglima kemudian nyana tertusuk deres gitu makan kadangna serem ieu mah reungit kan eta kan etis atuh reungit ya Allah sakumaha gedena reungit sih kunaon teu ditempak atuh pugu enggeus bisa ditempak ngapung engke ka dinya deui tempak deui ngapung deui maha kawasa Allah untuk ulah sok kalawan ka Allah sehingga deh urang mun manggih reungit urang kudu ngomong reungit nuhun aing geus jaya Raja Namrud paehna ku sia teh kayak reungit lain ku aing bapak kolot aing atuh aing wadak nuhun aju cak reungit kayak sia ku aing saja geus sok macam-macam ka aing reungit nuhun Masya Allah. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim kejadian tersebut katakan di Turki, ujung Turki. Orang bun ka ditu ayat tempat urut pameuleman Kanjeng Nabi Ibrahim diabadikeun sampeyan. Tah zaman babari ayeuna kapal loba duit ambalaya beli tiket babari kunaon atuh urang haju lockdown teu daek lelempangan ningali sejarah-sejarah Kanjeng Nabi Ibrahim teh didinya bersyukur ka Gusti Allah sodaqom besarebu sapi 300 onta 100 malaikat seluruhna berikut jeung manusia kata jika Kanjeng Nabi Ibrahim barahan-barahan teh datang ke malaikat Jibril teh minta widi ka Gusti Allah yang ngalayat ka Kanjeng Nabi Ibrahim ku kataji kana kabarahanana tu Kanjeng Nabi Ibrahim teh saat eta kedatangan tamu Waalaikumsalam. Ibrahim muhun Nabi Ibrahim. Itu malaikat salangit di bumi apaleun kabeh kana kabarahanan anjeun. Ieu sodaqoh mani hantem-hanteman teh. Embe 1000 sapi 300 onta 100. Kunaon make izin pohara jasa. Tanding encan sakumaha ieu malantaran embe sapi onta teh nu Allah dititipkeun ka kaula ku ari dek dibikeun deui ka Gusti Allah melalui sedekah boro-boro eta deui hewan awak abdi ge pernah dikorbankeun dibeuleuh eueuh nanaon asal ti Allah dikembalikeun deui ka Allah ke anjeun teh saha abdi teh itu makhluk langit Jibril Masya Allah bebek jatuh di tadi sugan teh tetangga baik gitu Jibril abdi teh oh budak kata tamuan teh kira-kira malaikat Jibril urang mah kata tamuan teh RT aduh batur mah kata tamuan teh malaikat insyaallah Haji Pendi moal kebal deui kata tamuan malaikat ngan lain Jibril malaikat eta teh anu mun kapanggih jeung nyana atuh ya Allah ya Rabb ayeuna Kanjeng Nabi Ibrahim teh ngadua ka Gusti Allah ya Rabb abdi bersyukur ka Gusti Allah ayeuna teh abdi nyuhunkeun Gusti ka Gusti teh anak anu pikaresepeun abdi teh geus jarita ka hamba Gusti nu ngaran Jibril ieu teh hewan teh anu Gusti dibalikeun deui ka Gusti
boro-boro eta hewan abdi lagi kapan kungsi dikorbankeun dibelem cacak-cacak abdi mun boga anak kaju abdi teh anak abdi teh ieu teh dititah dipencet ku abdi dek dikorbankeun ulah ning hewan anak dek dikorbankeun tuh Masya Allah karim nu mentak rob naon garang-garangna doa Kangjeng Nabi Ibrahim Rabbi habli minas sholihin Gusti bere abdi anak anu saleh Kangjeng Nabi Ibrahim tidinya titah berangkat ke negeri Syam Syria inni zahibun ila rabbi sayahdin abdi teh titah berangkat ke negeri Syam abdi berangkat menuju Gusti dititah ku Gusti sayahdin anu Gusti teh bakal nuduhkeun ka abdi minta petunjuk ka Gusti Allah ayeuna doa Kangjeng Nabi Ibrahim dikabul dibere boga anak ngaranna Ismail kasep pikar sebut ieu ngaranna Ismail pinter aya di Ismail kasep aya di Ismail ih lucu di Kangjeng Nabi Ismail Masya Allah gitulah Kangjeng Nabi Ibrahim dikabul doana diberi anak dua Ishak jeung Ismail mantap versi Yahudi mah beda anu dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim Ishak Nasrani sarua dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim teh Ishak lain Ismail coba ge ngadengkeun orang Kristen tetapi Kangjeng Nabi urang ngajelaskeun nu dipencit adalah Ismail anu waktu keur hamilna kapan dibawa ku Kangjeng Nabi Ibrahim teh Siti Hajar teh perintah Gusti Allah ka Mekah datang ke Mekah teh dipanggieunkeun saung tina palapa korma barang keur gede beuteung dipanggieunkeun saung ti palapa korma ai prak instruksi ti Gusti Allah kudu balik deui ka Syria bayangkeun ku urang Siti Hajar teh tinggal sabrol-broleun salaki titah berangkat deui ka negeri Syam bebeja Kangjeng Nabi Ibrahim Hajar istriku tercinta aya naon Kak akadek balik ke Syria aya betul itu nya isuk jam sore tapi kieu Kak eta teh kakak teh dititah ku Allah apakah memang ieu hayang sorangan justru dititah ku Gusti Kak ai dititah ku Gusti mah ulah ning beurang peuting kudu berangkat bae abdi mah geus nemah bae ka Gusti Allah ya asalna ge abdi teh ti Allah kuari titah ka dieu ku Allah aju kuari deuk ditinggalkeun ka titah ku Allah enggeus geus berangkat ulah asa-asa kula geus pasrah diri ka Gusti Allah tah awewe tah kakaraknya tah kadenge ku celisia ya Allah ya Allah urang mah kapan lamun aya pamajikan keur gede beuteung aju ditinggalkeun hai ieu pagawean saha ieu ye ditinggalkeun ngeunah bae ye aya ngeunahna bae ye deuleuh ye awe urang geus kabayang ku urang komo bangsa urang sepatan mah do ya jangan ngomong geus ngaco-ngaco bae pan tapi Siti Hajar mah abdi barek pasrah ka Gusti jata tadi da geti Gusti kuari titah ka dia ku Gusti aju ayeuna rek ditinggalkeun titah ku Gusti enggeus abdi barek pasrah ka Gusti pasti kabelah dituna aya rahasia-rahasia Gusti ya Allah ngeunaheun ngadenge kitu urang Kangjeng Nabi Ibrahim langsung berangkat menuju Syria atas perintah Allah teu nyilep deui saeutik ge ka pamajikan besi disangka deudeuhnya leuwih aya kadua ti Gusti Allah teu nyilep
serem kadeleuna Pak. Dan mantak urang lamun nganterkeun mondok, lamun geus beres, urang balik, ulah sok nyileuk deui ka anak dadah. Moal betaheun ka anak ge. Mun teu anak ceurik sia nu ceurik. Geus berangkat bae ulah sok nyileuk deui. Ke menang 1 meter nyileuk deui, menang 5 meter. Moal aya bahan bisa ngaji teh budak. Iya, ulah. Geus berangkat. Anak nagebot tega abah teu neuleuli deui aing mah sarua jeung dipicen bae beureun ieu mah. Tapi rahasia eta betah makalna ya masyaallah. Kanjeng Nabi Ibrahim teh dititah berangkat teh ka Mekah teh cek sakaol mah Kanjeng Nabi Ismail umur 7 tahun cek sakaol mah umur 3 tahun falam balagha ma'ahu sa'ya barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang ka saya bisa digawe sorangan Kangjeng Nabi Ibrahim teh datang ka dinya ngabaturan cerdas dan pohar sering diskusi jeung Kangjeng Nabi Ibrahim budak terutama ketuhanan ya Allah cerdas tepuhar iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim doa teh masyaallah datang ka poho Kangjeng Nabi Ibrahim kana bahasanya ulah ningka karak hewan ulah ge dikorbankeun ulah lamun boga anak ge dikorbankeun dipencit ku kaula poho ka bahasa eta malam tanggal 8 tarwiyah ngimpi eta impianana dah ngimpi teh ya bunaya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. He anak king Ismail abah teh tadi penting teh ngimpi naon bah ngimpi ani ara abah teh ngimpi azbahuka mencit anjeun madza tara kumaha pendapat anjeun wahai Ismail fanzur pikir coba madza tara. Si Kangjeng Nabi Ismail abah teh pan nabi, ai nabi mah pan teu sambarangan ngimpi. Atuh bah ulah jeung cangcaya ngahareupan impian teh laksanakeun pencit abdi bah. Masyaallah. Si Kangjeng Nabi Ibrahim teh kehelanan can yakin abah ge geus kieu baheula tanggal 8 urang tebus baik ku 100 embe Kangjeng Nabi Ibrahim nebus impian sedekah unaon ai malam 9 malam arpa teh ngimpi deui percis impian teh kos impian malam 8 ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara anak king Ismail dedehnya naon bah abah teh ngimpi di percis kos ngimpi anu paleman kamari abah teh titah mencit hidup bah ngomong deui bae pan kamari ge abah mah nabi ai nabi mah atuh pan teu sambarangan geus bah laksanakeun eta perintah teh pencit abdi mana anak mah kos ulah titah dipencit anak urang mah ieu titah ka warung bae pang meulikeun rokok ya abah tah duit tah ya udah titaheun aing tah beuli ka titah rokok tah engke kombalina ge jang anak urang tah kos kitu tah sakalina meuli kadu amal kolot geus neuleud deui datang ka manjangan beung budak ka mana anak urang mah tolol atuh kurang badi teh angan neangan budak ka mana geus poho ka rokok mah goblok keur main gobag ya Allah budak baheula kos kitu tah tolol aja saya aya kuari ge jelema datang ka kuari ge kos kitu kene bae jelek ngejeding
Ya Allah. Eta budak urang kok gitu. Masya Allah. Ismail. Wow. Tapi cek Kangjeng Nabi Ibrahim mah, bawa kita impian teh jelas. Guys, waribat tebus deui. Tebus deui 100 embe. Masya Allah. Nebus impian. Kunaon malam ke 10 teh ngimpi percis kos kitu keneh bae. Ya Allah. Orenganan ieu teh andek ngabuktikeun omongan Kangjeng Nabi Ibrahim Nabi mah teu meunang saomong-omongna. Ulah ningka karak deui hewan abdi kapan dikorbankeun dibeuleum masalah cacak-cacak abdi boga anak deui ku abdi deuk dikorbankeun dipeujit ku abdi mah bentuk rasa nurut ka Gusti Allah. Andai kata anak kita dipencit ku kula mah geus eueuh naonan jasa dina jero hate teh dunia geus eueuh sama sekali. Tanggal 10 mahirna madu deuk dilaksanakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar mana aya naon bapana kieu mana budak Ismail pandian baju-bajuan nu bagus sisiran minyakan gitu deuk dibawa ka mana deuk dibawa ka nu hajat makan-makan aya tah di pandian di bajuan di sengitan di sisiran dibawa ku Kangjeng Nabi Ibrahim tapi Kangjeng Nabi Ibrahimna bari mawa tambang jeung peso. Langsung Kangjeng Nabi Ismail ditungtung. Iblis bingung. Saumur dumlaing can orang bingung jak iblis kakaragayeuna. Aing pohara jasa bingung namanya bapa bencit anak. Teu karti ya juga cak iblis. Aing nu bingung nya nu neuk bencit aing nu bingung. Iblis. Iya. Dah. Aing deuk datang ke Hajar. Wajar. Nyaon teu anak dibawa ku bapan atuh lain nyaho-nyaho deui penting teh di pandian ge ku ieu eta teh lain sa dibawa-bawana aya gitu eta teh deuk dipencit banyak bapa mencit anak cak Siti Hajar tadi neuleuh teu berangkat tah mau tambang neuleuh eta deuk dipencit menurut anjeun eta abahna deuk mencit anak teh maksudna naon nyana teh cenah dititah ku pangeran nu ngaran Allah mah nya pangeran ditah mencit anak cek Siti Hajar salaki kula nu ngaran Ibrahim nabi moal sembarangan ketika titah ku pangeran berarti bener andai kata bener titah ku pangeran atuh anak bade dipencit titah ku pangeran ieu masalah cak iblis aing hese nganggoda ala kamu adalah kosium atuh wanita mana yang seperti ini? Waduh, andai kata ada dua, udah jangan di kemana-mana. Siapa? Ya Allah, iblis datang ke Seleh. Akhirnya datang ke Kangjeng Nabi Ibrahim. Ibrahim, ayo mana ya? Di mana? Mencit anak. Ayah, tidituna bapak mencit anak. Oh, apa ada dikalaksanakan perintah Allah ya mah buat teuing ieu mah lain perintah Allah ieu mah semata-mata ieu mah ngan sakada kembang hees mimpi anu teu bener ieu mah. Hei iblis aing teh nabi goblok sia deuk kagoda ka aing emang aing teh jauh sia iblis ngabecir iblis sieun iblis wah beres ieu iblis Ibrahim gagah aja galak aing bisa-bisa ditikem gonyana tambang mawa peso mawa tungtuna mah lain anak aing cak iblis. Waduh teu bisa ngagoda ka Nabi nyulusup deui ka Kangjeng Nabi Ismail mana itu dituntun teh dipencit macam bapak mencit anak ieu tambang di bawah peso geus aya tanyakeun ka Abah eta teh dipencit teh maksudna titah ku saha cenah ge titah ku pangeran nu ngaran Allah teh namun memang cek Kangjeng Nabi Ismail titah ku Allah atus sami'na wa ata'na li amri rabbi
tinggal nurut bae. Sami'na wa ata'na kana urusan pangeran mah tuh sanajan teu dipencit ke pae-pae keneh. Je, pokoknya asal perintah Allah, geus aing mah moal kudu diingkekeun deui. Jang ge paeh keneh bae. Bari nyokot batu nya ditimpa tata iblis jak kena mata kencana pecak. Bah, cek iblis sahan wani mecakan aing cek. Kakarak aing jadi pecak kos cek. Ngebecir iblis. Waduh. Teu beres segitu ya gara-gara ngagoda Ismail aing jadi pecak. Besi manggih nu pecak. Iblis tapi mah. Masyaallah. Nah, nu mentak dina ibadah haji. Teh urang daya jumratul aqabah, jumratul ula, jumratul wusta. Aqabah teh ula wusta, aqabah. Nah, eta teh berarti ieu teh anti iblis. Jadi urang nimpah teh ieu teh keur carita ngusir iblis, anti iblis. Teu kudu di ditu kuari ge. Di urang lamun aya anak urang, ieu iblis asana. Timpahan ku urang. Atawa urang nyandung nu kolot marahna. Sia iblis ya, ya teh aing teh nyandung teh parentah Allah. Kok ku sia digalakan aing berarti sia iblis ya. Timpahan kurang nu kolot. Ayo sia, kege sia balik diusir. Ya Allah ya Rabb. Nah, pengusiran iblis. Anti iblis jumroh. Akhirnya Kangjeng Nabi Ismail teh langsung dek dipencit bah ai parentah Allah matalian abdi talian maksudna beh ulah gerak-gerak abdi hiji syarat teh abdi teh talian wasiat abdi ka abah di mana dek dipencit talian heula. Nomor kedua beungeut abdi nakabumikeun kahandapkeun abeh abah ulah neuleuh beungeut abdi besi abah teu wasa. Nomor kaduana jubah abah singsadkeun besi getih acak-acakan ka jubah abah nu mancer engke bakalna ganjaran abdi teu rada kurang. Nomor kaopatna anu kenceng mencitna pesona. Nomor limana kudu diseukeutah abengke abdi babari ngaluarkeun rohna teh sebeleke. Nomor genepna baju abdi bukaan bikeun ka emak bejakeun ku abah mah ka emak ieu teh Ismail teh dititipkeun ka nu bogana ta ieu bajuna geus ulah ditanyakeun deui. Besi engke emak hayang neuleuh kula deuleuh bae bajuna. Ai jelemana mah geus dititipkeun ka Zat anu maha sagala-galana. Nomor katujuhna ulah aya budak leutik anu ulin ka dieu besi engke ngajoak budak leutik neuleuh abdi dipencit. Nomor kadalapanna ulah aya budak leutik nu sagede abdi ulin ka imah emak besi engke emak tunjak-tunjuk tah anak teh nu dipencit teh sagede kieu anak teh sagede kieu omat nyabah. Masyaallah. Geus ayeuna mah bah pencit abdi talian pangeran. Dikahandapkeun beungeutna tek langsung pencit. Kenceng Kanjeng Nabi Ibrahim. Set. Cabut deui teuteurang. Bah, nu kenceng atuh bah. Ulah atuh lalaulan kitu ka anak maka anak nu kenceng sih. Sakali deui pencengkeun ku Kanjeng Nabi Ibrahim. Set. Cabut set. Teuteurang keneh bae. Teuteurang mana Ismail. Kurang kenceng bah. Udah Kanjeng Nabi Ismail bukaan bae talina bah. Daripada abdi di talian maningan ulah di talian besi engke ku Allah pajar abdi teh kurang nemah mending dibukaan. Bukaan heula talina. Pesona atuh nu anu seukeut. Ya Ismail ya dikabatukeun. Blok batu belah. Kurang kumaha. Ayo guys. Langsung
dipencet deui gitu dipencet wadadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya Ibrahim anjeun teh geus bener-bener ngabenerkeun kana impian anjeun geus ngalaksanakeun sakumaha perintah kaula harita malaikat Jibril teh titah ka sorga Jibril malaikat kabeh keur nongton Ibrahim bencit anak lain masalah bencitan nemahna jeung nurutna nu ngaran bapa jeung anak teh pohara nurut jasa ka aing moal aya tandingna gantian ku ari ku embe habil lu aya di sorga dipanggul ku malaikat Jibril set embe nu gede wa fadainahu bizibhin azim akhirna digantian Kangjeng Nabi Ismail teh bizibhin azim make embe gibas anu gede